Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kumaha wae kumaha anu ngupingkeunana bade enjing-enjing mangga, bade siang mangga, bade santen oge mangga. Nu penting mah simkuring ngawilujengkeun wilujeng wayah kumaha wae. Alhamdulillah ieu mangrupakeun pengecoran di palihan Jalan Kababakan, lokasi RT 7 RW 20 Dusun Cihaur Gelis. Ieu merupakan jalan usaha tani menuju ke pesawahan Cipulus. Upami lajeng jalanna langsung tembus ke desa Patakaharja di Dusun Kowari. Tahu kituna ieu nembe sakedik anu tiasa dicor dina tahun 2020 tilu ayeuna. Ieu ningali kondisi anu tos urgen, anu sakitu kacida parahna. Nyata lokasina terjal muduna teh nu wah pokona mah hese pisan. Ditambah jalanna acak-acakan tah. Jadi alhamdulillah di pemerintah Desa Kaungarang tiasa ngabantos alokasi dana desa kanggo pengecoran Jalan Kababakan, Jalan ka Cipulus, RT 7 RW 20.
Alhamdulillah pengecoran tos bade rapih mana alhamdulillah ku kerjasama oge ku kopakan sadaya warga masyarakat khususnya nu aya di lingkungan RT 7 umum nama ka sadayana we nu aya di warga dusun Cihur Gelis. Alhamdulillah sadayana katos babantos karena pengerjaan ieu pengecoran. Alhamdulillah pokoknya mah kerjasamana mantap lah, bahkan di luar dusun oge aya anu babantos. Nah ieu panginten simkuring oge nyuhunkeun dihapunten milih aya anu nonton karena ieu channel terus urang luar tah ieu nu laliwat panginten kamari waktos penurunan barang atau pinuju pengerjaan rada kaganggu transportasina hapunten pisan kasadayana. Margi panginten da lokasina di pinggir jalan janten wayahna gitu anu ngalangkung ke daerah Pataka dan di Harja ke daerah Lengkob intina mah hapunten kasadayana bilih aya anu kaganggu dina waktos perjalananna. Mudah-mudahan salajengna ieu pembangunan biasa neras oge tiasa ngajantenkeun motivasi kanggo sadaya warga masyarakatna kanggo langkung kompak dina masalah gerakan. Alhamdulillah saeyeuna mah katingali kakompakana luar biasa, bahkan di luar wilayah oge aya nu babantos karena ieu jalan margi jalan itu merupakan jalan usaha tani anu dijalankeunna sanes ku urang Cihur we tapi seueur di daerah-daerah sanes. Sakali deui simkuring ngaturkeun nuhun ka sadayana warga masyarakat anu kantos babantos karena kegiatan pengecoran ieu jalan. Mudah-mudahan sadaya amal saena sing ditampi oge dibalas ku Allah Subhanahu wa taala anu satimpal. Hatur nuhun tina perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.